Diliburkeun yang jenuh kieu di lembur. Diliburkeun ku saha? Ku aing sorangan padahal nama. Jenuh kieu aing mah. Teu cocok teh cocok ulin di lembur mah aing mah, ja urang mah budak leuweung. Dan ulin ka leuweung bae? Kunaon dia mat? Kita di aing nyoro cos ge. Dia cicing bae. Ari hayang kawin ngomong dia kana aing. So aing parusing. Urang ulina di lembur bae di lembur. Kaleuweung naon dia urang budak leuweung. Tadi ge aing mengajakkan ulin di leuweung, aing geus cicing bae. Heuh nya nya. Kieu mah nya. Gagal fokus aing ieu. Dia nak ke mana? Aing datang jeung kabur. Aing kaleuweung lah. Salah apakah aku? Geus kira Paranas amat aing. Anggo dia ka imah nek naon dia? nek jokot singin. Pising haus, pising haus. Aing merek HS dia kitu. Aing magawe ge hulap amat ieu. Pacul tinggal sapotong kieu mah teu bebeunangan. Maha ieu. Balik cara kanan pamajikan pasti nang ieu. Untungna aing can boga pamajikan sih. Teruskeun bae lah. Samenang mah bae. Aing Ibu amat si Romat yuk. jadi cinginum kitu si Rahmat heubeuh kitu. Segeraan. Eta jalma nama. Beratnya ada yuk. Asli berat aing. Ya Pergelangan tangan patah. Allah tibat. sakitu berat mah. Mat. Kela. Hari dia mau cinginum jeung naon ieu? Atuh teu naon ge fungsina di ditu mah. Ada teh urang ulin di leuweung pan. Itu adatna urang di leuweung pan lain loba buah-buahan. Atuh bising urang katenak siki jambu. Piraku anja siki jambu leutik. Geus otak dia macan nyampe. Atuh kan tulang bae ge nu gede mah teu nelak. Nu leutik anu nelak nama. Geus ulah ribut cinginum gede ribut geus urang kaleuweung geraan segera. Aing Beuteung mulus amat ieu. Nyau cai deh hangsing ge. Aing naon keresek bae. Isina plastik bae. Berani? Ih, kira aku dia awak gede, teu bisa nyabrang. Bebek itu nu awak leutik bisa heuh nyabrang. Belah, bisa kena bebek. Yo kumpul mat. Awas teralin. Mat bagi mat. Moyang. Geus dak ngasola di dia ya. Mending beda mah awakna karuru. Berang aing menjaga gede awakna. Pikiran ge aing. Oh nya aing kudu gitu, hampang tuh lupa gede. Jadi leuweung mah adem. Di kampung mah paranas, mun merasa. Atuh tatangkalan jeung. Di dieu mah eta katangkil naon ka soyungan. Bener aing di leuweung mah adem, pada di lembur, paranas galindeng. Nya ge padagang, alit-alitan daratang. Mikiran ge yeuh adi aing yeuh. Hayang jajan bae jingsi. Dia ge meureun nyaho aing teu gablek duit. Piraku ya teu jajan. Ja barudak mah jarajan mah nya ngalamatan curug ge kieu. Lain masalah teu menang jajan ya. Dia ya meureun nyaho lamun ieu teu gablek duit. Dia ieu leutik-leutik teu boga pamikiran. Eleh kudu kolot. Anu kolot bae ge lamun teu boga duit mah teu ngejo.
Tengah jo malin teboga duit, teboga beas. Lah kenal dia bes, tinggal mulungan doang pakai untuk dia. Guys, ulah ribut dah masalah jajan kayak karena beas-beas dia mah. Geus ulah ribut cari cing coba. Apa ku a? Ih, dia iyo. Coba sih dia ajak nolong ngisin-ngisin kan diuk coba didinya tah. Ih, Ribut bae jeung ganeng kana cili aing yo, mendingan ngobrol. Nek ngobrol naon jong? Tuh ngobrol naon tah cita-cita tah lain. Oh bener. Ari dia kegedeana jadi naon? ih jong dia yang ngomong ge teu ka harti kuno bodoh. Tah nginu meula tah. Dia iyo bentes keneh puak aing. Dengekeun yo. Geus aing nu ngajelaskeun. Dia cita-cita anak jadi naon? Presiden. Ari dia, Menteri. ari dia pejabat. Waduh, aing teu bagian cita-cita. Ari dia nek jadi naon cita-citana. Geus aing nek jadi rakyat bae. Kunoon a? Cita-cita na. Goreng amat. Jadi rakyat, ia baik jadi presiden. Atuh pan, dia jadi presiden, dia jadi menteri, dia jadi pejabat. Laju saya rakyatna, ari lain aing mah. Ih, Sawa rakyat na wa. Geus ari hayang jadi rakyat mah dia masalah ekonomi mah ku aing diurus. Pira ku rakyat hiji kutiluan ieu teu kaparaban. atuh matak eta aing yang jadi rakyat. Geus ari hayang jadi rakyat mah dia. Geus urang mumpung keur nangtung sakalian. Kamana a? Atuh umanya barang urang istirahat di dieu bae tadi ngobrol. Atuh nya. ka mana tah? Ih, Coba nyok ke gardu bae yuk. Teu nyampe kana tujuan ieu urang di dieu heubeul mah. Mana yuk? A, istirahat yuk masuk bapak. mana? Tuh. Ayo. Ayo. Boy, jojong bae heula nya. Nek ka mana? Aing dek nangan hakaneun heula bisa Bawa jalan ya, lapar. kanunya, bawanya. Oh. Udah kok di bawah. Alas sedikit deh, yang semenot aing. Bah, pasti keberatan aing sih. Cumpung tak ada ya. Apa tak kebun keluar. Pantesan aing gini nih mah. Udah kieu. Kalian lah. Ada bayi sang nama, cai itu dia. Kita mungkin poin gitu ya. Tugan menyok ya. Mudah-mudahan. Sangkap peuyeun pan udah cumplung dia. Daun seneknya aing. Mau dilanjutkan magawe nama balik bae dan buku pamajikan dia. Iya ya kalau teboga duit mah yo. Aing jajan kuat nyegat kapal. Buah-buahan dia eueuh. Budak mau ngarep-ngarep aing meureun di ditu. Oh buah-buahan asan aing mah. Tadi aing yang kemana deh buah yang buahan sih. Ih, peuyeman tanaon ieu. Rejeki ieu bodong na. Peuyeman ieu sugan ieu. Sugan budak senang ieu mah ieu. Geus lah poing bawa bae, sugan budak haren nek naon ta jerona mah ai. Beneran amat ya kapal. Kapal tadoet 1.500. Ebo olah cerik dibere otoy betus. Tapi aing penasaran ieu naon jerona ieu nya.
bising makanan enak dong kecewa ko yang dibawa kana budak dibagi-bagi. Naon ijeron aing penasaran. Haram jadah caduk doang saha nu ngising asal bae cenah. Aing mengis haran-haran. Wih, nona tan lagra gue. Suwana itu. Ih, naonnya yuk. Duit yuk pasti nama yuk. Ih, pang aing mah beneran duit. Mana jeroan pejit. Setor doang ngalaga aing. Balik bae. Ih. Ari siliwak ka mana yuk? Dunyaon nyasar kitu neangan hakanan ge. Bisa jam urang nungguan di dieu. Batang iya geus lapar yo. Di leuweung jatuh jajan. Etanya siliwak kemana buah ge eta? Nyasab bising mah dia. Kan tadi ge ngomong geus nyasab tadi. Oh, mat. Aing bangsat ko. Terus tungguan heula 5 menit mah nya. Bukan datang siliwan mau hakaneun. Tah, kebeneran Len sing datang Len. Naon nanya aing bae. Ari mana hakaneun coba yang nanya. Misi ulah nanyakeun hakanan aing Atuh lapar aing. Aing mah geus haran-haran mendak peuyeum man. Horeng mah haram jadah caduk ko yang pendak. Pusing aing mah. Wah, laju mana bungkusan aing lapar yo. Nek naon da nanyaan bungkusan caduk jak ko yang dibalangkeun tadi mah. Nya aing keur para rusi. Wah, ari geus dibalangkeun madiuk balik ka deui yo. Kita ada yang cangkul dia mau cedek arti. Jadi ya tuh tas di mana bae? Gua yang tas minta duit nak apa? Bang nama nu lagek nama jeroan cadung. Hai. Alung-alungkeun deh eta mah. Nungguin Iya nya. Ko yang dialungkeun. Aing ge hewa pugutus tadi aing nyangan hakaneun di jeung barudak ieu karunya lapar yo. Dibuka mah ko aing jeroan pejit. Samer nu ngising eta. Aing. Geus laduk lah. Tas di mana, Mang? Orang pas nyaduk di situ tuh wadahan plastik orang jauh karena cair aja yang nyaduk gara rati nah plastik tuh orang cangkolkin tuh kan nu mendaki tuh ta tegel langsung dibuka enak Bener ini dong. Dia biang kior kana yo. Ya, aing mah kan hakaneun ge jeung ieu menang caduk di ditu dang nyangkolkeun berarti dan ieu nama. Aing ka dieu jeung kabur. Salah apakah aku? Batur ge kengis Iya teh jajan, batur jarajan. Ya, manya ngalamotan curug bae curug. Aduh, Ari diang kegedenan nek cita-cita nek jadi naon. geus jong ulah ngomong tang nu mulat tah. Dia Dia mah ngomong nu kitu doang ge. Aing bae nu ngomong yo. Ari diang kegedena cita-cita nek jadi naon? Presiden. Ari dia, Menteri. ari dia. rekonstruksi. Buah-buahan dia eueuh. Budak mah ngarep-ngarep aing meureun di ditu. Buah-buahan acan aing mah. Tadi aing yang Aya bekas tewa aing beak. Wih, kebenaran amat kapal ieu. Luhur. Kapal minta duit 1.500 ibu. Minta duit 1.500.000 ibu ulah cerik di berek. Wih, nona tan lagra gue. Suwana itu. Bang saing bener jeroana duit. Bang napa jangan pejit. Setor doang ngalaga aing. tunggu segera aing bangsat kok. Woi.